parbu teh HP cek boga Nokia mending Nokia HP mah Nokia mah halus coba tipe ieu mah tuh bisa dibuka cek anu boga Motorola mending Motorola cek boga Ericsson mending Ericsson heulah halus kabeh lah halus HP na halus cek wing teh cing ka dieu anu boga Motorola ka dieu boga Ericsson anu boga Samsung anu boga Nokia ka dieu ngumpul ciek di ieu kabeh rek nelpon cek boga Motorola teu boga pulsa cek boga Samsung sarua wing tinggal 200 lumayan 200 memesan cek nu ya komo kuring nol pisan cek nu boga abdi oge sami keur nanahaon HP na mahal teu gablek pulsa ari utek-utekan suruk jeung henteu dipaseakeun usoli jeung kunut diparbutkeun ari hate malaweung ka Allah keur salat inget ka sawah inget ka kebon diantep wae tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu persis teu Muhammadiyah syukur ayeuna naik saeutik tingkatkeun gerakangan pulsa ayeuna mah daku pulsa tepina nelpon teh lain ulah HP-na dibaledogkeun we rek nelpon pamajikan mama lain kitu jadi balik ka Allah mah lain ku utek-utekan curug lain ku teu utek-utekan lain ku make sayyidina jeung teu sayyidina lain eta datang ka Allah mah wajah abi qalbim munib geura urus tah hate maneh supaya balik ka Allah boro-boro keur ulin kieu boro-boro keur ngaji kieu keur salat hate di kebon di sawah di tempat dagang di kantor eta geura urus kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik ai palebah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di padaherang salat hareupeun Ka'bah lamun hatena maleuweung mah nara kawel eta teh perkara gede garapeun da beuteu digararap awas ngaji seeutik loba kiai era engke ngalagu Samson paneuri lagu raja paneuri matak mamang uing ngahulang heueuh nya heueuh ek dalil naon amang nu kaluar da mal bisa ngajawab eta mah sok kabeh bakal ngaku heueuh tapi Pak Jujun syariat ya kurbana alus syariat kurbana sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna nu penting mah dikire ka Allah hate keun bae teh salat ge torekat gelo tabu ai salat teh kudu ecreug cangkangna kudu ecreug rukuna kudu bener cek ilmu fikih sujudna kudu ecreug cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener ti miti wuduna ti miti diukna ti nangtungna ti mimiti gerakanana kudu bener eta teh babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli jelema ge babacaan imam teh kudu ecreug da jelema teh boga ceuli jelema teh hargaan ulah imam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya pantes ting buringkak oge imam kitu mah atuh makmum oge da ceulina ge awas coba mun ustad cecep nu imaman pan geunah alhamdulillahi rabbil alamin sabab bismillahna dilaunkeun mun bismillah ditarikeun bismillahirrahmanirrahim paduli dua lagi dalilan ieu jeung kudu rame sagala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tuluikeun nu imamanana ngeunah Ustaz Cecep mah da juara nasional wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir minimal kitu imam tadi pada herang teh kudu teh sabab jelema boga ceuli syariat teh kudu bener ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina mata ku Imam Ghazali mah syariat teu make torekat mah ibarat parahut eueuh lautan di alus-alus teh di darat alus parahu sayah mah tina jati emas percuma cicing we deui urang kadinyakeun tah ka pangandarankeun
burak-bak ini eta bocor dibangga-banggakeun we di pada herang bawa atuh kana laut burak-bak geuning bocor jika nu tadi asa geus pangelmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina aya ajenganna teu qobliyah pan bocor teh ajengan bocor teh kitu teh tak begitu bocor lain dicacag parahuna amal nu bocorna teu karek kapanggih ka dituna hakikat makrifat teh kita diajar pantakrana geus areueuh ayeuna mah eta teh leungit matak mamang uing dikitu kan cicing eta camane kuda gidog sira aya mangpatanya aya atuh ceng teh non mangpata keur ngagerakeun wah jero ceng mang dioyagkeun jerona tinggal tukang dagang binih lauk mun lempang teh ceng teh bari ngageol teh geuning lauk teh lauk lauk lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag bulengna tanyakeun ka tukang lauk kunaon eta berarti oyak-oyak ngabe hirup nu jerona da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we lamun tukang lauk balikna jag-jag lempangna beak ta laukna soket cobaan jadi ulah loba ngomong geura cobaan asakeun dikir cicing bari kieu tah la ilaha illallah terus ada goyang la ilaha illallah la beda so karasananya beda kusaha kitu sok ayeuna apa urang balikeun deui takranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh ulangan ukur bibir afdaluz zikri adikirna ukur bada magrib jeung bada subuh sakedeung ai lohor asar beuteun dalikir datang welini jeung banjir siga panganaran ting gorowok keluar tsunami Allahu akbar la ilaha illallah eta mah dikir soak atuh sia teh ari datang bencana karek gogorowokan ari keur aman kalau baduit ngajedog wae pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu ari aya jelema nu ngageder dikir teu nyahoker bencana teu nyahoker aman digareuhgeuykeun pan geus lalieur jelema ayeuna mah nu zina diantep anu nikah dipergunjingkan pan geus teu balener kalakuan teh nu dikir dijejele aya nu poho ngajedog wae pan lieur jelema ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok ulah-ulah nu sok didikir ayo mucang-meceng ka ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan terus teraskeun oke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes kusabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mah pan teu hudang jam 2 peuting di SMS ku Allah nge-SMS da pulsaan HP-na atunya pekarerek we ku Allah di SMS teh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hudang tong hes we seperti 5 peuting terakhir mana hudang 2/5 peuting hudang salat tahajud di SMS ku Allah nya teu katarima SMS lagi dan hatena wah Allahan di SMS ku iblis karek we hudang di SMS ku Allah mah pan kerek ka salakina pamajikanana mitohana atur da geus aki-aki eueuh huntuan di SMS ku iblis saksikanlah final